Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayana Kang Haji channel. Aduh, habis tapangnya barayanya alah ya di kebon Pakuan Kang Haji channel baraya. Aduh, alhamdulillahnya urang masih di peparinan kesehatan kanikmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala baraya. Aduh, alhamdulillah tuh kebon kangkungna Kang Haji channel parantos salubur ya pada siap dipanen cenah baraya. Matangan sawah nage baraya, masya Allahnya. Nah, rencana teh ayeuna teh baraya nuju mempersiapkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia baraya. Tah tuh umbul-umbul atos di parasang baraya. Oh, itu rencana nama kete di dieu teh bade ngayakeun upacara baraya, upacara pengibaran sang saka merah putih baraya dieu teh sareng perlombaan saurang tuh. Wah, masya Allah tuh. Ieu nuju mempersiapkeun tuh Kang Haji Bana ya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Waduh, nuju mempersiapkan nih teh. Oh, 17 Agustus. 17 Agustus bayar nuju mempersiapkan Kang Haji Bana ya. Masya Allahnya, wah ya, urang teh kudu menyambut kemerdekaan Republik Indonesia teh baraya. Tak kita rencana teh di dieu baraya ya. Si kami teh ngayakeun upacara teh barayanya. Insyaallah lah pokona mah muga cing sararehat ya. Tah ieu ting ka mana ya Haji channel baraya. Waduh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Wah, kemana wae teh aduh. Ngenyo ya. Ngenyo di wae nya, wah mantap lah. Berkah-berkah tuh ya. Wah, itu. Iyo bos mah Jalengka ge nama. Bade ngiringan mempersiapkan cenah. Wah, bener yo euy. Masya Allah. Wah, ieu sampo beledug yo. Ada ngopi deh. Ieu mah sampo serundeng ieu mah mau beledug yo. Allah, ieu naon ieu diket kieu Kang Haji? Wah, segala macamnya, masya Allah tuh. Ya jeung incuna yo, incuna ge geus tunduh kan? nambah ya tunduh. Kerja malam. Kerja malam, aduh, masya Allahnya. Wah, sehat Kang Haji? Alhamdulillah Kak. Cing mana? Naon ieu? Spaghetti? Roti. Roti buaya. Roti buaya. Roti buaya. Roti buaya dari Arab cenanya. Aduh, iya Kang Haji. Waduh, ngenyo di wae baraya. Masya Allah tuh barayanya ari tuangan di kebon Pakuan pada teu hari wang baraya aya we nu ngiriman teh nya. Masya Allah tuh. Waduh. Tinggal Incu jeung Abah mah keur sederengdang, tinggal Kang Haji Bana sareng Obos di Majalengka mah nuju mempersiapkan mul-umul kagengke perayaan HUT RI baraya. Masya Allah lah pokokna mah. Nah, kita bade ngayakeun acara perlombaan naon hunggul teh Kang Haji? Perlombaan enyo. Oh, loba ngenyo. Terus naon deui? Balap kerupuk. Balap kerupuk, terus Panjat pinang. Panjat pinang. Walah, aya panjat pinangnya. Ya, insyaallah. Insyallahnya para masuk. Wah, Meriah pokoknya. memeriahkan. Meriahkan lah tuh. RI yang ke-36. Sama ini hanya 36. Aduh ya nyaut RI yang ke-36. Masya Allah Kang Haji mah aduh. Wae Kang Haji channel mah tuh boleh ayo tuh siapkeun eta isian deui suluna Incu. Aduh tuh Insya Allahnya ayo HUT RI ke-36 iya mau balik baraya ka dieu lah. Ya kalau lain merayakan HUT RI yang ke-36 cenah itu aduh. Ya wae tuh. Wah, ieu nuju 1.000 baraya. Tuh. Obos sedang Kang Haji Bana ya. Umbul-umbul tos berkibar baraya ya. Pokokna mah urang teh ku sering-sering bersyukur barayanya tuh. Alhamdulillah ya. Kebon kangkung ge kamari tos panen baraya. Aduh, alhamdulillah lah pokokna mah. Masya Allah tuh. Tos berkibar. Ayo bos Majalengka sareng Kang Haji Bana tos mempersiapkeun ieu teh. Teh HUT RI ka sabaraha Kang Haji Bana? Saur Haji channel mah ke 36.
gerakan pramuka. Oh ganda. Aduh, ayo wae aja channel HUT RI yang ke-36 cenah Baraya. 36. Tuh Baraya pamitos karo rumpul mah Baraya. Aduh, Masya Allah pokoknya mah kebun pakuan saung pakuan ge rame Baraya tuh ya nyoba mempersiapkeun. Rame we ya. Hanya insyaallah lah pokoknya mah take di dieu dinten Minggon dinten ieu teh pas pelaksanaan HUT RI teh bade ngayakeun acara pengibaran bendera di dieu Barayanya. Urang doakeun lah perlombaan teh insyaallah Baraya lah bakal aya Baraya ya. Tuh urang coba mempersiapkeun Baraya. Pokoknya mah urang teh kedah sering-sering bersyukur Baraya. Insyaallah pami urang ku sering-sering bersyukur pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun Baraya tuh. Masya Allahnya wah enak gila Baraya. Mana di channel mah riweuh batur masang umul-umul ieu mah riweuh kanu ngenyoh tuh. Tinggal riweuh kanu ngenyoh teh wah aing ari geus ngenyoh baru ngageblay di channel mah Baraya tuh. Oh tinggalnya oh tarik le. Oh madep cenah. Setelan omen ya. Aduh, benar Barayanya. Tuh. Tetap di sumping tuh. Allah. Oh. Ngenyo Baraya lah pokoknya mah. Orang tehnya. Masya Allah, tanah hari buku ya Baraya. Tah panginten gitulah Barayanya. Kengkelah. Dilanjut deui pokoknya mah. Kangge ka Baraya Kang Haji channel. Moga dipasihan kelancaran kemudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholatna, perbanyak sholawatna, insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Berkah sinar yang lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.